ulama-ulama anu jalumhur, para kiai, para ajengan, al-alamin al-alama anu gusung kuring sengerti pihormat, anu mudah-mudahan salamina aya dina jaringan apingan Allah Ta'ala, anu mudah-mudahan tambah-tambah berkah ilmuna, amin, tambah rizkina, amin, tambah bojona, amin ya Allah ya Rabbal. Satu dulu ibu, satu dulu lamun emut dawan Allah dina Al-Quran. Jadi pakihu mato balakum dina nisa imasna wasulah sabaruba diparetakeun Gusti Allah teh lain ukur hiji nepi ka kudu nama diparetakeun nepi ka opat. Mudah-mudahan ieu teh nu hiji, mudah-mudahan ulah payu deui tetep hiji. Nah, reda cek Allah lamun urang Allah tak dilu teu urang adil mah geus we pawahidah hiji we. Hiji oge masih dari ban kieu dan urus. Pakadua sok pamasaran di kapta. Tidak diserangan Nabi. Ditinggali ya Allah. Pan ari istri mah pinter jeung pamakeun. Istri mah sagala diterapkeun. Tah eta teh kitu. Geus kira-kira berarti teh ka urus ban geus hiji-hiji oge can ka urus nu sabenerna. Kadang-kadang urang mah kadang-kadang contoh pun tadi teh. Urang hiji urang teh lamun ka urus itu saya nya saya lain ngumpul tina masalah pada tua nona tua nana anwanana, tapi urang tina masalah didikanana urang satiasa nu salarasan nakumaha lamun urang teu tiasa ngadidik-ngadikna dina jalan ka ridho Gusti Allah nyaeta ditasorobkeun, nyaeta dinaonkeun, diluruskeun, dikuatkeun akidahna, dikuatkeun keimanan sareng keislamanana. Lamun urang teu kitu pawur ka ditu nate aya dawuh Allah dina Al-Qur'an inna min azwajikum wa auladikum aduwalakum fahdaru. Tuh sakitu mudah-mudahan guru-guru urang nyata aya dina lindungan Allah Ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal Alamin.